Assalamualaikum, tepangken nami abdi Suci Fajriah kelas 10 MP hiji. Di dieu abdi bade nyaritakeun Sumur Bandung. Sumur Bandung mere karahayuan karahayat Bandung. Sumur Bandung mere karahayuan kadayeuh Bandung. Sumur Bandung karahayuning dayeuh Bandung. Bandung 25 Mei 1811 Raden Adipati Wiranata Kusuma. Kawasan teu loba nu apal kana tulisan di luhur eta tulisan teh mangrupa prasasti nu jadi titi mangsa ayana Sumur Bandung. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakalna ayana Sumur Bandung teh loba nu dipikanyaho boh ka urang Bandungna sorangan boh ka urang ti luar Bandung. Sumur Bandung teh pareunahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranata Kusuma dina tanggal 25 Mei 1811 teu jauh teh eta tempat diwangun oge Masjid Agung, Pandopo Bupati jeung alun-alun. Kiwari Sumur Bandung teh pareunahna ditukangeun kantor PLN cabang Jabar Banten, Jalan Cikapundung Timur Bandung atawa kurang leuwih 100 meter wetaneun alun-alun Bandung. Pagedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung pareunahna memang rada nyingkir lantaran kahalangan ku gedong PLN. Padahal mun geus dijujug mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang gedong PLN. Pangkus Kusnadi anu nyesepuhan di Sumur Bandung waktu jumeneng keneh dina tahun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna cenah ge kieu. Cek ujaring carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua Raden Adipati Wiranata Kusuma harita samulihna ti Subang, kairing ku para ponggawa Raden Adipati Wiranata Kusuma res di hiji leuweung anu dipikamaksud leuweung dina ieu tulisan nyaeta tempat nu ayeuna jadi Sumur Bandung. Tea bakat ku nahnai ka wawuh tos jeung keur di tempat anu tebih. Raden Adipati Wiranata Kusuma nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede telekeun nu dicandakna dicangkepkeun kana taneuh lajeng anjeunna mah keuleum dituangkeun ku para ponggawa satyana. Kira-kira memang sapanyeunna Raden Adipati Wiranata Kusuma lugay ngadeg teras nyabut tetekana barang tetekeun dicabut tina urut tetekan tea. Ngaburical cai cek ujaring carita salang saurang ponggawa nu manya gamparan geuning tina tilas tetekeun teh kaluar cai dupi eta cai naon nya eta cai Sumur Bandung. Cai nyusul jaganing geto bakal jadi kahirupan jeung karahayuan urang Bandung laler Raden Adipati Wiranata Kusuma satulina Raden kasakler Raden Wiranata Kusuma nu jelas henteu samanea dina waktu sapeuting urut tetekeun teh dijadikeun sumur teu aya nu apal kalayanan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh ngan anu geus pasti kaaheangan Sumur Bandung teh baheula nepi ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu kapangarukan ku cai solokan Cikapundung anu aya wetaneunana tur kawetas ka tembok gedong PLN cai Sumur Bandung. Carembrang herang lian ti eta limbah cai ti Sumur Bandung teu bisa sagawayah kudu tertib jeung ditimbaku jalma anu dipercaya ku sesepuh harita. Pangkus Kusnadi tea atawa jalma anu geus biasa timbana ember leutik disambut
rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun kersing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung awak kudu bersih atawa boga wudu keur jalma almarhum Paeh Kusnadi mah mun aya anu ngahaja ka Sumur Bandung tur cai katinggal cai sok diparentah kudu wudu heula kaharti kitu mah lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadua jadi pantes mun urang kudu boga wudu oge. Lian teh eta salila aya di wewengkon Sumur Bandung teu meunang heheotan diribut jeung teu meunang suaban mun eta dirempat cenah tinggal ngadagoan. Akibatna kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di Kota Bandung. Tangtu we kudu diapara dimumule tur diwanohkeun Kabalarea ieu haluyu jeung Peraturan Daerah per Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 ngeunaan nilai sajarah dan benda kapurbakalaan. Tapi kumaha buktina teu kabeh urang Bandung apal lamun di sabudureun gedong PLN deket alun-alun Bandung aya situs anu ngandung ajen sajarah Bandung. Malah kakumaha nasibna mun Sumur Bandung aya saluareun gedong PLN jeung teu diurus ku pagawe kantor PLN boa bakal jadi situs nu daya ayeuna.